Sampurasun. Wilujeng sumping di channel Ngaliwet Ngalet Dapur Jalan Alam Sunda. Pamirsa sadaya, ayeuna Neng nuju di kebon deui. Hayu tinggal papelakan Neng di kebon. Aya bonteng, aya sosin, aya jagong, sareng aya waluh kamboca. Saleresna masih seueur sayuran anu sanes, mung ayeuna mah urang ngabahas deui perkawis tanaman cabe. Sateu acana sukai, komentar, bagikan, sareng ikuti nya tong hilap. Mangga nyakseni. Sadayana nah ieu tangkal cabe anu parantos dipotong pucuk daunna. Kumargi ayeuna tos saminggu saatos dipotong pucuk daunna. Kanggo ayeuna pemeliharaan pemotongan tunas. Tunas anu kaanggo atanapi anu dipelihara nyaeta 2 tunas. Pemeliharaan 2 tunas bertujuan nyaeta supados produktivitas bunga sareng buahna sae, seimbang pertumbuhanna. Nah, sapertos video ieu. Teras sirkulasi udara anu terbuka, janten henteu rimbun teuing si tangkalna teh. Mengurangi resiko penyakit jamur sareng busuk batang, sareng pertumbuhan akarna langkung kuat, janten pertumbuhan buahna langkung optimal. Tiap jenis cabe benten pemeliharaan sapertos ieu cabe kriting pemeliharaanna 4 tunas. Bili aya nu naros naha benten. Ku Neng jelaskeun heula saalitnya. Janten perbedaan 2 tunas sareng 4 tunas nyaeta pami 2 tunas mah janten kana buahna langkung arageung, pami 4 tunas mah janten kana buahna langkung seueur. Nah, pamirsa sadaya, proses belajar bertani ayeuna parantos rengse. Mungkin disambung deui di lain waktos. Hatur nuhun parantos nyakseni. Para petaniku, jaya